wa zakatun masyarati eta zakatna pirang-pirang yang perkara di perpuluh wajibu maqadim lan suruh 10 fikul musan batin dina nasakabe anu disupri jadi muktafin o dialak kekuatan balaga nepi musanbat sama nami atimanin kana 800 hati wala saya jeung saya di perkara tan wajib lima dina perkara duna anu sahanakeun ye sama nami atimanin wala fil fawakihi wala saya wala jeung saya di perkara atau wajib fil fawakina pirang-pirang ang bubuahan wakut ni jeung kapas walakin fihu bubi sedang tetapi nana pirang-pirang siki alat itu tato dalam kekuatan umum wabit samarijna korma garing wazabibi jeung anggur garing wayun tabarud jeung dereken nanan takuna yang bukti tamar zabib eta sama nami atimanin in genep delapan tapi nonana tamaron korma garing azabiban atau anggur garing laot bahan larutoban lain korma basis wala inaban jeung lain anggur basis wayu rajid yang dikeluarkan andalik paitu unsur ba'da tajdidina sabadak nama garingkeun wayu malu yang disampurnakeun an malu ahadi khalifaini harta bandana salah sajina jeung sesampuran dua limalil akhwari ku harta bandana majam seken iku atau pisuyungi dina sesampuran anu sumarambah kabustani seperti kebon amustarofi anu direjengkeun bayana warasatin antara pirang-pirang ahli waris li jami'in eta tetap bogana sakabehna warasah kama nu yatimanin hari di 800 sadik min zabibin tin anggur garing ing payajibum atu wajib ala jami'in kasakabehna warasah naon tamanuna 80 naonana manan patina min zabibin tina anggur garing dikot hisasim kana sakurang pirang-pirang bagianana warasah walayu tabar dan tedekan kuasa tujuwari kita campuran nana tangga tihi dinain bustan nani besar wala yukmalu jan disampurnakeun nisabuin batik nisab gandrung bisa ire syair gandrung syair kembali gandrung kan wa yukmalu jan disampurnakeun nisabu syair nyer nisab gandrung syair disuati gandrung suati penau karasana suati na tahiji warna minut tenai sain aza area usur padua wajib eta ukuran wajib ingkana lawan kabuktian dia mustanbat eta yusko disiram dia mustanbat disain sai anu ngocor aku nanti nadam, solokan pengkana tang kaujian dia mustanbat disperta disiram dia mustanbat binadhin ku dicebor, awdaliatin atau timbak kincir, supaya jibu maqadir nanis unsuri saparatina sapar. Paini jamaah salam menarimakum puai yuskabi sayin dan yuskabi nadlin. Inpa aglabu tari analawi ngalini atayun tabal dari tanaglam
wa sifatu wajibi jeung pun ari sifatan wajib pertama tetap form garing wa zabibu jeung anggur garing aya disuk kebesan garing wa habbu jeung sikaya bisun garing ba'da tanqiyati sawal ngabersihkeun wala yuqadu dan dicopot non inabun anggur base wala rukabun jeung teu yuqadu korma base ila idza halat ainda turun ya dari kana pantang-pantang apatun pancabayan wa kanat jeung amas salatu palusan ikatnya tetap dina nuar kana yasdan obat tamami doki sami sampurna nangala kalau maka dicopot nang aktor nang arupa korma basin payu kalau tu ditakar ya rutam tis'atun ay salapan dia malaikat dari benjaman memiliki wawahidun dan saja kalau pakai benjaman bagian walayam nau jen penegah min hadi kismati kena ngabagikan non kaluna ucapan an kuring ina kismata ina kismata saya ngabagikan bayun eta seperti dengan jual barang yura fasu baik tadi murah tadi taksim timis lihat di depan tanah rutab lihajati karena butuh waktu wujud jari waktu wajib ayat 2 tempel salah non askulahu salau kalusan bistimar mempang buah waya sadah dan tua mahabusiki waktu ada aja hari waktu umaya pada japapiata dan sabada garing ing anang salisa wan kateu zakat sunat lain zakat masyarakat tidak tamata di mana sampurna haus setahun kalau wajibnya tay diramin karena timbangan 200 dirham diwajib 5 kata kawan timbangan nah kotan kholisatan berserak murni pakiyata tetap jenayami atai dirhamin khamsatu darahima ari 5 kuang dirham wa wajah ari khamsatu darahim eta rubu' usuri safarapat tina safar 10 wa majah ari perkazadaan mutambah ima kana ya niat dirham bisa bisa tapi itu nama jada walau jensa dan ukima jada dirham atas dirham wani sabu gabi jaya ini semas iskuruna miskola yang 20 miskol olisan baru murni wa ini makatakan timbangan negara muka pakia tetap dinaya isuna miskol hubungan usyuri ayat saparapat tina sebar 10 wa ma dari perkara zada yang sama mah karena isuna miskol bisa tetap mengintu nama jana wa inna qasa jalan kurang minani sobit minani sobnan habbatun nusasiki pada kata maka jakat akan wajib wajib jeng wajib iya jakat tapi alaman kadama mahu ana tetap sartana yaman darahimu arkan dirham maksusat dicampur ila kana dengan taukian siakan denai darahim maksusah non hadza miqdar ukuran 200 dirham minana qadal sati tina perak murni wa tajibu wajib zakat titip beri dina mas bubuk wapi huli jenat popal amal dun dicegah kawani rabi seperti tiang-tiang wawadah tina mas wapi berpilih keberat wa malak pilih rabi dan tirang-tirang kutum sakan tina mas leri jalik juga pampang laki wa tajibu dan wajib zakat
Dia kuliah mubahi dina papaes yang dimenangkan. Wajib wajib zakat bidaini dina utang ala dan waidain ala maliin etaburat kajamun sugi. Walakin tajibu dan tapjana wajib zakat indah istifai nalikan namanya. Wa in kana jeung lamun kabuktian yedaen wajalan tu ditempongkeun pala tajibum tatu wajib zakat ilain dahulu lil ajali di ain nalika nadatangna tempo ana rabia awarna topat ada zakat tijarati zakat mendagang. Waya jari zakat tijarah kajakat tinakani ada seperti zakat masyarakat. Waya namanya nakidu jempasin jadi nana hal min waktunya kinak di sini misi waktu. Ngamilik kana duit ala jana dikuinak di kisah muli wong abidun bakal bandar. Ingkana lalu tian anak dulu. Duitnya soba yang sob paling kanak tangkau tenak buknya pisan kurang. Aistara tamali wong. Di arbin kubanda. Hanya sisi jalan tenu tebang tanya dagang pahalu tayawa min waktu sewa ada pintu waktu muli. Buat wada jen dibayar ajak-ajak minasi baladi tina duit negara. Wabi jeung sunak di barat yuqawamu direga-rega yang malut tijarah. Paingkana kangkau kian nama perkara biasa tetap kumasir meli etanakdan. Duit wakan jeung cuma bisa etan song rumah karena kabukti atau ngarga-rega bisa yema bisa. Etalal lidang minak di bawah tiwatan di negara. Waman nawa jasa jangannya teman arti jarota kan dagang min malikin yakin tinata simpenan. Pelayan akiril makadab jadi nalha dijadi niati kungkua niat maisiman. Ataya karya sehingga maliman di kuya malikin ya sayan misalnya di berkara. Wa mamakotna dan sama-sama berteman niat tapi jawabkan dagang kabla tamannya halis sama sampurna setahun sakotot maka gugur na zakat dagang. Wa awala jarin utama antu ada yang dibayar non zakat fitrasanati zakat dina di tahun. Wa majar perkara kana cuma min dibin. Yentar dina sana bati fisya ati dina banda ya hiri hol nair tahun wajibat eta wajib zakat diterima di hauli rasi malik ku hawana pokok harta banda walam yastanib jeung teu ngamimitian ieu si wong lauk pikeun hawalan kan hawal sama seperti kita inna saja tabdina anak wong wali sayar berarti jeung tambah kabanana tukang tuker duit. Sayang ketut senarima pegat man haluha. Hawanai amwali sayarifan. Dia mubadalati ku ngagantikan ajariat tubuh jalan benau antara sayarifan. Kasayarif dijawab seperti sesuatu perampiran mendagangan. Wa zakat bi malik rab jari zakat bati harta banda kirot makarobati eta ala amili misi kajaman ngolah wa ingkana jinsana dan kausian ribhi malikion qabla kismati pertama mengabagin ada area ala amyun wariada al afiasi etan lewi netepan kana fias ana misu aywanan kalimat zakat arikaja tapokon deman an ahli jahiliyah wa ma'dan dimbang kambang
Warikazu jari ngaran nikah malunya tatabana dukino dipendam di ma di jahiliyah di zaman jahiliyah. Oh jida jen dipanggil ma fi ardin dena tanah lam yajri anu tu berjalan ala kanadin fi Islam ini dina zaman Islam naon milkun ngambil. Pala wajib tata misi saja menumanggian kana ya. Rikaj zahabi dina maswa fidote jeung perak minu terikan aku musuh arisa perlima wal halu dari hawal setahun gerung kabarin etna tu direkan wal hawala dari utama alayu kabar etan tu direkan na ane sobung sob ayat gandai liana ijabah umusi karena saya senang wajibkan karena seperlima ya itu tanguatan ijabah umus siwau karena nyarupa anana ya rikaj bil gonimati karena gonimah Gonimah perang, kontuan perang. Wati baru je aring-arekan kane hawal adani laisa etan tayyiban. Eta dibayi dan jauh. Liana musarapau karena sesuatu tempat nasarukan yarikaj eta musarapu zakati seperti tempat nasarukan nanajakan. Oleh galika jeng karena itu anna musarapahum. Musarapu zakat iwasasu ditangguhkan ya rikai alasai netepan kana kalse binak daini kana masyarakat. Wama ma'adinu japun hari pirang-pirang barang tambang. Wala jakat tata jakat akan wajib dimana bergah usuh rijak mau dikeluarkan mas minha tina sawana ma'adin siwa gabi salian timas wapi dot nyumpera. Papiatan tambena ya ma'adin in ba'da tahni sabada ngegeling wat takhlisi jeung ngabersihkeun rubu usuri ay sapabat nantina 10 ala saya kaula ini netepan kana pangsa saya kadon wala hada jan netepan kana asal kaula ini yu tabau direkan anu sumuni sob wa fi hawali jan tabin hawal kaula na bakal wa fi qalin dan tetap dina jika yaji wajib nomor 1/5 wala hada tahna tepan kane qawlin yaji umus ayo tabu direkan di awal wa bin nisab jatab desam qalane bakal wa asbahu jahari anlawi ni pandas wa ilmu jeung arim indawa tabdi pangarsal bala ayul haqo eta yang dikiaskan di mahdan ikut dia wajib dina ukuran anu wajib di zakat dijawab kan zakat bagangan. Kainau para Ramadan na muktisabin eta hiji warna kasam. Wa bil hauli jeung dina haul eta benak ikut dia wajib. Jadi wa ayyul haqq fil haul dia masyarat kana pirang-pirang perkara berbulu. Kalau untabal ketidakkan haul dan akan awal eta ainur rizki bukti nami kaulas malik kalau tabal jenderek kanan ane sob kalau asal disebut dibangun pirang-pirang berbulu wa isyatu jari katiatan eta yung roja yang dikaluaskan ahumus sepolima mina polili pina anu satik walang katiri jentin loba wa min ainin nakdaini jentina datna tabukina masyarakat anonim. Hujan karena keluar anu subah pihak zahir ikhtilafi tina kasaliuruanana pirang-pirang ikhtilaf perselaian. Enak karena sesana ikhtilafat eta gununun pirang-pirang sangka. Waribatun adekat minat ta'arudi tina ta'arud palawanan. Wajazmu fatfadari masihkan fatwa pihak yana ya istilafat eta kotorun tikarempanan ditaruh di istibah sarana palawanana istibah saliru ana sadis ay warna karena dapat biditi atau dan mendatang dapat biditi wajib sedekah fitri wajibatun tan wajib. Alisannya Rasulullah
Ini depan kan dawan Rasulullah SAW. Ala kulli muslimin. Saya cuma suka anak ini. Dengan enak-enak.